Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kelas 5. Kumaha hidup damang mugia hidup ayatina kesehatan. Alhamdulillah dina denget ieu barudak tiasa tepang deui. Sami-sami urang sadayana belajar secara online daring nya. Nah, tina kesempatan ayeuna urang sadaya bakal diajar ngeunaan pangajaran kagenep nyaeta cinta lemah cai. Urang bakal diajar maca bedah sajak. Ituna hayu urang sami-sami simak video pembelajaran ieu cing leres ku hidup sadayana. Indonesia teh lemah cai urang, tempat lahir jeung cicing. Urang wajib bumela kalemah cai, bumela jeung cinta kalemah cai kaasup sabagean tina iman. Ayeuna oge hidup bakal diajar cinta kalemah cai dina wangun sajak Sunda. Cai urang oge nyaeta tanah Sunda, nyaeta anu aya di daerah urang masing-masing. Di daerah Jawa Barat bahasa Sunda, orang Sunda nu aya di sabudeureun arurang. Jengna nyaeta urang sadaya bakal diajar maca bedah sajak ya. Ieu aya sajak gerapek baca heula dina jero hate tuluy baca bedaskeun. Alam Padesaan cipta Astri Martiani Irawan. Endah alam padesaan estu lain pupulasan. Diriung ku gunung-gunung dikuriling pasir-pasir, kidul, kulon, kaler, wetan, plungplong, mata kuaas tetenjoan. Endah alam padesaan uplak-aplak pasawahan, leuweung hejo ku tatangkalan, arula arileu wahangan, ngocorkeun cai canembrang herang. Endah alam padesaan, taneuna subur tatanen makmur, rahmat ti Gusti Nu Maha Gofur. Sangkan makhlukna daek tafakur. Endah alam padesaan wajib diraksa jeung diriksa, ulah diruksak digunasika keur sampeureun anak incu janda. Tos kitu nya cobi ku hidup dipraktekkeun maca bedas nyaeta sajakna. Nyaeta neangan harti jeung ngalarapkeun kecap nya. Dina sajak di luhur dinu tadi kapanggih rupa-rupa kecap anu dipake. Aya kecap-kecap sapartos jaga waas subur jeung makmur, disebatna teh kecap asal atawa kecap salancar, nyaeta kecap-kecap anu dikukumaha asli keneh. Jabati eta aya kecap-kecap saperti diriung, dikuriling, diriksa, digunasika jeung ngocor. Pek ayeuna ku hidup teangan hartina. Barudak sakitu wae nu tiasa Bapa pihatur nya, mugia hidup sadayana ngartos. Ayeuna cobi ku hidup ditambihan oge diaos buku bahasa Sundana, pamakar diajar bahasa Sundana nyaeta di halaman 62. Bae ti Bapa. Hapunten bila aya kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.